coba ge lain deui karasana asup ka kamar itu asup ka kamar ieu asup nu paranti urang ibadah lain deui rada muringkak bulu ya engke ge sok aya bae tah kutrak-ketrek beda lamun urang sering udang peuting di kamar eta dikhususkeun coba ge urang kerhes ya urang biasa udang jam 2 atau setengah 3 tetep bae engke aya nu ngusapan ih naon ieu tiis mah mah ulah dikira eta teh hadam-hadam ojo dikira mbako mukhalafat lamun arpah pangmulya-mulyana tempat turun ke Masjidil Haram lantaran aya Baitullah keliling Baitullah aya rukun Hajar Aswad rukun Iraqi Syami rukun Yamani aya Maqam Ibrahim aya Hijri Ismail aya Mizab dan sekeliling tanah haram di mana bae di hotel ge sami bae urang salat di hotel eta ge sarua menang 100.000 tikal nu penting tanah haram Mekah bedana urang teu neuleuh Baitullah jeung teu bisa itikaf hungkul eta lah mulya turun ka Madinah lantaran aya makom Kangjeng geus teu beunang sambarangan di Madinah teh lantaran Madinah mah itu eta adalah diharamkeunana dimulyakeunna ku Kangjeng Nabi urang turun deui kitu di mana di Aqsa Palestina 500 lamun di Madinah 1000 lamun di Palestina di Masjidil Aqsa 500 tayeulah tempat-tempat kabelah dieuna nu kamari dicaritakeun zawaya tempat-tempat khalwah para wali-wali Allah eta teh boga nilai tersendiri kemuliaan anu luar biasa tuh guha pamijahan eta aya tapak termasuk di Banten jeung di tempat-tempat wali-wali Allah eta teh mulya lantaran setiap nyana aya di dinya dibarengan ku malaikat asal aya ahli Allah malaikat di dinya karumpul aya urang mah asal aya bae urang juri karumpul di urang mah aduh bangsa momonon bangsa nu geus teulah nah jadi lamun cek wali Allah mah jadi tempat anu mulya teh lain arpah sok kabeh tempat eta arpah bae cek bener asa arpah bae wa indal arifin al amakinu kulluha arfatu tempat eta adalah kabeh arpah lantaran sairi ilaihi ajun wal wusul ilaih wal wuquf bi babi hadratihi waqfatun ta'dilu alfa waqfatin bi arfata cicing di mana bae eta adalah cicing di lawang hadrah Allah ngabandingan 1000 kali arfah masya Allah atuh nilai tempat eta sebenarnya mah kumaha kadeukeutan diri urang jeung Gusti Allah di arpah mangan boga tempat doang boga tempat anu memang geus dijelaskeun bahwa eta teh tempat mulya ari di tempat-tempat lain mah kumaha kadeukeutan urang jeung Gusti Allah selama urang teh deukeut jeung Gusti Allah eta tempat teh mulya cek wali mah boga nilai tersendiri nyana teh boga pikiran ke keur cicing di anu ku ngeunah-ngeunah heuting teh seibadah eta teh keur deukeut jeung Allah pas ke masjid anu ku nikmat eta ibadah eta teh tempat eta mulia leuwih ti arpah ngabandingan 1000 kali arpah tah ai urang mah nyaritakeun ngeunah ibadah teh teu kaharti sebab ngeunah urang mah nyaritakeun ngeunah teh nyaritakeun watak lamun neuleuh nu biwirna beureum mantep watak mata ketika urang ngadenge suara-suara anu menggugah hati aku cinta padamu nikmat waduh panah aspara nancep kadenge ku ceuli merdu suara nikmat sebab mengandung nilai arti
secara pribadi. Ketika orang barang dahar nyomot ieu karasa lazat, nyomot ieu amis geunah, nyomot ieu asin karasa ngeulah emang watek letah. Ketika orang ngambeun nu seungit-seungit nikmat emang watek ngeunah teh kos kitu urang dicekal ku urang hipu ngeunah dangdeur ieu mah dangdeur suka mana bae ngeunah watek eta watek tah kuari jelema nu belajar ibadah moal ngeunaheun lamun henteu dihorikeun henteu dihorik teh ku urang teh ayeuna mah dibedakeun kangeunahan mata urang nu biasana mata peuting teh sare dibentakeun ku urang dipaksa tapi make aturan tersendiri ceuli nu biasa ngadengekeun nu merdu anu sesuai jeung watak jeung nafsu ku urang ditutupan ceuli teh pake ngadengekeun Al-Qur'an pakai ngadengekeun ulama ceuli dipaksa irung itu keneh mantak Kangjeng Nabi Musa alaihi salam nyana teh ngadoa deui ka Gusti ku ngeunah-ngeunah teuing abdi waktu di Gunung Tursina mukalamah sareng Gusti selama eta barang geus beres eta kok kadieu can pernah bisa bae cek Gusti Allah walaupun henteu sangeunah eta tapi kangeunahanna engke aya deui mangga atuh Gusti abdi pasien sok laksanakeun bersihkeun diri maneh konsepna ikhla'na laika pocot nalaik teh dunia sok pocot dunia uhan dunia di jero hate teh teu ta'alluq sama sakali jijah ngeunaheun cek Kangjeng Nabi Musa nikmat menghadap ka Gusti Allah teh ku ngeunaheun teh meunang 2 poe katiluna Kangjeng Nabi Musa eueuh deui kangeunahan teh eueuh laporan deui ka Gusti Allah Gusti pan ieu eueuh atuh pan kasalahan anjeun kasalahan di mana salahna cek Kangjeng Nabi Musa ieu terus dikoreksi jatuh salah bebe jadi ka Gusti ja abdi ieu asana eueuh kasalahan sarua jeung kamari tetep teu karasa aya keneh kasalahan koreksi teu karasa sulit luar biasa nah kulantaran geus pohara jasa tadarruna ka Gusti naon ieu kasalahan aya dibere ilham kasalahanana anjeunna waktu keur munajat ka Gusti salat memeh salatna kan puasa heula puasa na anjeunna nyusur teh lantaran ngaleungitkeun babauan ngahalangan kana munajat ka Gusti nyusur doa geus kos kitu tah ulah nyusur makin bau makin mantap ngan bauna lain bau sisa makanan nu aya di sungut eta mah nu kos kitu gading ngaranna eta mah atuh ieu mah bau lapar geus betingna tetep urang teh sekuat tenaga bebersih beurangna teh bau lapar tah makin kaambe lapar urang bau makin seungit cek malaikat cak urang mah pan atuh eta mah bau kadal tah atuh tapi sakumaha makin bau makin kosong jadi zahiran wa batinan Musa cak Gusti Allah batinna maneh geus teresep kana dunia secara zahirna ge geus eueuh-eusian beuteung maneh teh mantak deukeut ka aing kos kitu aya deui hiji wali ngeunaheun ibadah ka Gusti tak kuari eueuh kangeunahan teh nya geus kieu bae geus bolak-balik tapakur ka ieu eueuh ieu ngeunah ka mana ieu ngeunah teh dibere ku Gusti sekian tahun dibere ku Gusti nu mantak haju jauh maneh jeung kula jauh manehna maksudna aya hijab
sehingga teka rasa deket da Gusti teka rasa ilmu Gusti teka rasa pan karasa teh ku urang teh asa aya di ilmu Gusti atawa di deket Gusti ieu mah teka rasa lantaran kahalangan kunaon kahalangan anak manehna asal deuk tahajud make minyak seungi jadi aambean sungut teh aambean zohir eta mah keur mikir keneh make bijak seungit mah atuh ari geus ka ditu da ulah dipake dunia keneh geus aya nu kahalangan ku minyak seungit aya nu kahalangan ku baju ai kahalangan ku jahe mah loba tah mah kos kitu mah ieu mah nu kos karar itu ku hal-hal anu leutik Masya Allah hal-hal anu kos kitu teh nu mentak para waliullah mah mandi ti peuting set geus mandi make baju nu bersih steril tempat teh beres ulaya patula patali jeung dunia ulaya patula patali teh karat urang salat Allahu akbar geunaheun bakal salat lamun geus datang ka makom eta lamun kakarak ngamimitian mah lain kitu tetep pakai nu bersih pakai sesengitan awal tetep nu bersih tempat-tempatna ulah aya kaambe bau sebab bau jeung seungit bakal beda urang mun ke di jero kamar keur salat manggi seungit tentrem tapi urang keur salat Allahu akbar bau tumbila amat ya asana tumbila di mana lain munajat bau tumbila nguntek ulah aya nu bakal ngaganggu nah ye keur carita waliullah ieu mah dibukakeun hijab ku Gusti Allah di mana manehna tempatna bakal terkenang sebab eta teh perpindahan alam zahir ka alam hakiki alam syariat ka alam hakiki ka alam hakikat karasa dunyana ngeunahna ngagejelugna ngalenyap tak ketika aya balik deui ka resep kana urusan-urusan dunia dihijab deui ku Gusti ngeumantake aya anu ngan sakadar dibere ku Gusti teh heulanan satungtung salat teh heula aya anu di 2 rakaat diberena aya anu ti awal setar diberena engke eueuh deui rindu ceurik jana teh lantaran ngarasakeun hese nyaritakeunana ngeunahna teh hese eta teh terkenang di mana bae geura cicing di mana bae aing teh keur salat di anu ngeunaheun amat teh eta nyaritakeun ngeunaheun teh pindah alam tina alam syariat ka alam hakikat datang ka maot bakal karasa bae terulang deui waktu di mana deui jana teh eta teh diulang dibere deui ku Gusti eta dibere teh keur kerendahan hati kumaha kerendahan hati sakumaha nu kamari geus dibahas lamun dek menghadap ka aing mah cak Gusti Allah ilmu atuh eta ulah dibawa ka aing ulah asa boga ilmu lantaran ilmu sia mah panang di aing kok dibawa ka aing atuh teu boga ka izin amal ulah dibawa ka aing sok beramal nasab ulah dibawa ka aing asa aing putra abuya putra mama ulah dibawa aing mah turunan Habib turunan Rasul ulah dibawa ka aing janang aing ulah dibawa ka aing hasab kapangkatan ulah dibawa ka aing ka ustadan ka abuyaan ka mamaan komo tamah bangsa dokteran da segala profesor nu kos kitu mah geus tamah babarengan jeung jurig tamah ulah dibawa ka aing cek Gusti Allah nu kos kitu mah harta manusiani malikika wa ahlika pohokeun milik anjeun jeung ahli anjeun anjeun datang ka kaula uryanan sataranjang tina eta ulah aya nanaon kecuali masyaallah eueuhkeun kecuali Allah geura ge eta kan bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir praktekna tuh hese ngeueuhkeun heula dunia di jero hate lantaran dunia teh ku urang di teangan dunia teh ku urang diulik sanggeusna aya bayangkeun ku anjeun ketika urang maot dianterkeun ku dunia urang asup ka jero kubur dunia mah balik deui nu kamari ku urang teh aduh meunang ngeridit meunang ngahutang meunang ngabohong bentukna iya imah ya hotel ya perusahaan ya mobil dan lain sebagainya kendaraan
nganter kenangan datang ke bibir kuburan doang hajunya balik deui nu kamari kumaneh diudag-udag ternyata teu milu ka jero ahli kuari ieu jang pamajikan ieu jang anak jual itu jang anak ieu jang anak operkeun jang anak-anak nama sakola jual itu jual ieu jual itu mikiran anak usaha teh jang anak paeh urang anak ngan datang ka luhur kuburan doang balik deui tah pikir cak Tuan Syah Abdul Qadir nu kurang unggal poe di urusan teu milu ka jero kuburan nu milu ka jero kuburan amal urang ai amal nu bakal milu ka jero kuburan teu di urusan ai nu bakal moal milu ka kuburan di urusan bego sia tuh fal akil jelema nu akalna sampurna pasti bakal ngurusan nu bakal milu ka jero kuburan jeung urang picen eta picen makhluk picen ulah aya di jero hate carana kumaha atuh tafakur makhluk teh ngan sakadar ngalem jeung nyacat eueuh deui geus saukur sakit tumbun teu ngalem nyacat engke mah nama moal mimilu jeung urang mah tah tafakuran eta sanggeus tafakuran kuari bentur ku zikir la ilaha illallah tujukeun ngaleungitkeun ta'alluq ka makhluk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke ge baka jangka waktu mungkin sebulan mungkin setahun eueuh ngageser sorangan tah kuari makhluk dunia eta dunia kuari makhluk teh araya bangga urang lamun cicing di deket jaki lantaran dibere naon kana deket bupati urang bangga deket camat urang bangga tah eta teh kebanggaan eta hijab ka Gusti Allah makhluk piceun carana nu tadi makhluk mah geus tah kuari dunya gitu makhluk geus tadi kuari dunya teh kos kitu teh diudag ge bakal ditinggalkeun benturan ku urang make zikir jang ngaleungitkeun dunya la ilaha illallah eueuh nu dimaksud ngan Allah berarti sarua jeung dunya mah teu dimaksud sarua jeung gitu matak ngamaknaan zikirna lain lama budak lamak sudah eueuh nu dimaksud illallah kecuali Allah geus ngaleungitkeun dunya la ilaha illallah eueuh nu dimaksud ngan Allah dunya teu dimaksud la ilaha illallah eueuh nu dimaksud iwati Allah makhluk teu dimaksud ngageser ke setik iyalah ku istimewana zikir ngageser sorangan tah ketika ngageser eueuh makhlukan di jero hate eueuh duniaan di jero hate asa coplok asa masing-masing awak-awak roh teh asa misah di awak urang roh teh asa misah lantaran rohna geus suci eueuh duniaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan setan ge geus teu bisaeun ngan lain leungit setan mah cicing di punduk di dia ye cicing di punduk iraha pohonna sia setan mah salilana tetep aya di awak urang ngan nya teu bisaeun ka roh urang ngan cicing bae iraha sia ye iraha lengahna oh keur hebat datang bae tah calon bupati datang ngobrol supaya kadinya sia beunang tah mulai ya udah saya akan membantu yang penting mah impaknya aja berapa kayak impakan segala nah jual beli guys jadinya teh setan kayak orang istighfar astagfirullahaladzim la ilaha illallah mah ka dieu deui nya ka punduk deui cicing bae di dinya komo nubukna panjang mah ditutupan gobokna tadi dinya set bae ada setan ada kos gitu. Oh, konsepna setan kudu ninggalkeun satungtung hirup aing mah terus bae. Babarengan jeung sia. Kitu bae setan mah terus ngagoda bae. Nah, kuari geus bisa. Eueuh geus asa coplok roh teh. Ji, kuari berpikir ge keur carita aya. Allahu Akbar kasaha ieu sia salatan ka Allah. Aya nu ngagerakeun sia Allah. Atupan sia teh endeu ka Allah nu ngagerakeun sia ge Allah atuh berarti atuh Allah teh aya rasa aya teh dibere ku Allah lain carita ieu merasa aya Allah deukeut wa nahnu aqrabu min hablil warid teh karasa di jero salat teh mulai ji Allah teh deukeut ieu lantaran gerak sugut urang teh ngagerakeun Allah berarti atuh Allah teh aya lain ngomongan karasa
karasa deket Allah teh isin mulai isin geus tah geus salat nage kadang-kadang nya nama beureum ku isin ka Allah beureum salat nage cek nu neuleuh ke bala mah teu ruku-ruku horeng hayal kumaha nyana bae lantaran geus make rasa mah beda geus kumaha nyana bae geus karasa ngeunah geus poho leng bae aya normal salat teh jeung piki aya teu normal masalah geus masalah teh sebab dibawa ku rasa ngeunah deket ka Allah teh karasa kumaha diberena bae ku Allah mun diberena deket jeung Allah karasa deket mun diberena ilmu Allah karasa kanyahoan bae mun diberena basar Allah asa kadeuleu bae mun diberena ku ari sama Allah asa kadenge bae eta mah kumaha Allah bae nu mere jeung ke beda-beda mungkin sewaktu-waktu dibere teh rasa deket lenyap engke rasa ilmu lenyap engke rasa basar dibere karasa bae ku Allah tah hiji-hijina sifat Allah. Nah beda-beda divariasi bae ku Allah teh ketika dibere eta ngagejelug tina syariat ka hakikat ngeunaheun jaksa eta teh lamun geus dibere kos kitu tak teu hayang hiji jeung jelema leuleuh jelema teh embung leuleuh dunia teh jore jasa geus bakos kitu bae eta mata geus janana menghindar di jero kamar bae kajenting aya nu assalamualaikum aya teu hayang dibere embung izin ka jelema izin ka dunia izin aya wedding sorangan bae ke kadang-kadang tah ieu batalna teh ku anak batalna teh engke ku pamajikan kan teu bisa menghindar ti anak mah teu bisa menghindar kan ti pamajikan mah hese jasa imah rejeung sakamar lejeung malah lain pamajikan anu ngabatalkeun nya na noel ti heula eta asal leuk poho kadatang deui teh hese jasa tah kadatang deui teh hese eta mah geus hese bae kajeun ku kumaha ge sebab eta mah teu bisa dikasap ilmu kos kitu mah pemberian Allah ketika urang sadar sasadar-sadarna urang teh di hareupeun Allah ja abdi mah teu bisa nanaon ja bisa ge ti Gusti nu aya di abdi teh pamere Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ai hakikatna abdi mah ja teu bisa abdi mah teu boga amal ja eta mah bisa amal teh janang Gusti lain amal abdi teh mah amal Gusti bae deuleu abdi deuleu Gusti denge abdi denge Gusti teu diaku ku urang ayana urang ge teu diaku jaya mah nu Gusti urang teh seakan-akan geus nanaon teu aya hahalang teu kahalangan ku awak teu kahalangan ku anak hahalang bae antara urang jeung Gusti Allah urang mah pan kahalangan ku baju Gusti teh kahalangan ku cincin kahalangan ku gagah kahalangan ku macem-macem berbagai karesep etalah ngahalangan antara urang jeung Allah geus ulah aya cinta salian ka Allah di mana geus bersih dibere ku Allah mep carang nu kuat temantak Imam Syaroni diangkat jadi kutubul aulia diangkat jadi kutub dengan sajam wakila pengakuannya na dina kitab kitu dina kitab mizan nah eta teh aya sapoe aya sajam teu kuat kula jadi kutub mantak nya ngalem jasa ka Tuan Syekh Abdul Qadir jadi kutubna sepanjang masa hidup kula mah teu kuat kan sajam lenyap jadi kutub beneran turun deui teu kuat aya nu jadi wali teh jadi wali dina nukoba ngan sakadar sapoe turun henteu kuat eta teh rijalul ghaib nukoba nujaba uroba asaib wali abdal wali nun gitu naon garang-garana nah autad mukhtar imamani kutub lain bantrak-bantrakeun iyalah ku Gusti Allah turun ke teu kuat dirina mawa ka hakikatan tapi aya bae nu dibere ku Gusti Allah ja hakikatna mah kieu engke ge cak Gusti Allah ka jero hatena bentukna ilham ke sia mah geus bae ibadah ka aing ulah mikiranna naon sebab sia mah nu diurus ku aing khusus geus sia mah jeung aing ulah jeung sasaha pikiran sia ulah kana politik ulah kana dunia ulah ka makhluk ulah kana naon sia mah geus bae jeung aing tanggung jawab aing emang eta mah kos kitu kakabehan ngan bentuk ilham ka wali geus sia mah jeung aing we timbullah rasa aing teh keur babarengan jeung Allah berarti innallaha ma'ana keur karasa ka dirina